atos wangi dipingat tina kawin pangantenanya mugi katambi yuk nu kurang ciore pete atos tuangna alhamdulillah nuhun kamu wiyaga sanyata aduh biar tahu bisa pilih pada teras baik kan tempat tindakan maka sekedar buah pamitan pada upacara dan sampai panganten ayat saha ma ita takeuningan makanya pan sawer mah dari cana maka teu ngawurkeun ya tapi mah we na kana hari ngap di dieu lah hornaha shalawat oh gitu ngawurkeun lah gampang mohon amin amin wah dari kue neng Agis Kang Indra oke lah beli pada ngajumlah kita jadi orangnya Kang Indra pada nyaman kumaha kamu pada nyaman kumaha kamu neng nanti tulis pada nyaman kumaha panggilan pilihan yang terbaik berarti buat kaliannya oke sampai kapanpun berarti robaknya berarti sudah kameranya berubah-ubah dengan kamera wah melaksanakan sawer iyo sarek mudah-mudahan untuk siluman dan sumpahan sate acan sawer belasan kek mas pulang makan itu maksud maksudnya melakukan jauh amuran mah alimah dicorai ariana mah dah kayak ngembangkan orang pasir asana alimah ngumpulkan tuh untuk maksudnya pilih mah pada nabihan kalinya gitu sok nabihan tuh isi-isi oh nabihan doa ya mudah-mudahan tahkir akhirannya sardacan saweh dilaksanakeun aya di Cakno naon cenah terus nanti Cakno log teh asal mula teh cenah kalieuh kanyaan hayam jago jeung hayam ikan saling pikanyaan bukan jadi lognya nah itu neng Agis oke maman dasar apa saling pikanyaan saling pikanyaan gorengnya baca tentang nah eta ayeuna limpah kanyaan kadeueuh ramah jeung mamah neng Agis Indra wayahna kana paringnya bukoskeun ku yeuna ka Indra yeuna wayahna dibukoskeun ku Indra carana dipincak adalah didampal cara mebuskeun anak minum subuh nya siap oke siap neng punten coba disimpen di hana mangga joko simpen di hana Kang Indra mah joko kana pondok kota gitu simpen didinya di tengah-tengah guru bibis maksudnya caranya enggak Kang Indra cara nya udah carang-carang ugenya nu penting mah buluan ya sawis napa mah buluan bibisnya Kang Indra ini pengan kena buntangan nih nah nih cepeng inung jari ibu jarina mangga lempengkeun kana no lempengkeun asongkeun ibu jarina kana no tong-tong dan udah asongkeun untuk setengah-tengah atau lain cepengan ibu jarina terus neng salir diteraskeun Kang Indra tuwikeun supaya ngalelep eta ibu jari kana no ya oke ini terlempung dasarnya atau umpamanya terlempung soalnya salir tuwikeun Kang Indra terus gitu kelas bedanya kelas kerja neng guru ngelayan lah hari ini itu saya bilang tacang kita iung suku sakit ngorok itu nyangan lah mana ya lap tuh halo akar lap sebenarnya ayah lap tak ayah kita mau kecil katos di lap aja bisi ngerak can di lap tak lap lah la ilaha illallah budak ayah namanya lap sih bersih tak itu tuh berbakti karena alhamdulillah tuh kita makannya lap
mama baheula bapak daya lap naon sarubata dibuka ka ulah nya asal bersih katanya spray di dulu atos hujan atosnya hujannya hapur teh geseran ka paedit teh rapet ka dieu kagetan terus bu aya kendi satrata kendinya ieu kendi neng Agis baheula sate acan budak ka alam dunia disimpen rumahna dina cucu manik asagina disimpen dina kandungan disimpen dina rahim anu kiat teu kaganggu ku masalahna naon tiap nya kaeta tanya mamahna neng Agis moal aya babasianana carana eta kendi simbolna tadi tugaskeun kuaha bitukeun bucakeun eta kendi tugaskeun carana digotong duaan sangkan saimbang antara kalian dua aya kekompakannya atau secara cerita kelina mana sana kerja dibebaskeun Kang Indra sama kita parah benar minum kopinya minum kopi benar tapi jadi kurang jangan salah gua mah lamun rek dipanggulikeun ku Kang Indra di Samsu we kayaknya bisi tong setengah sabarana dan pagar ayu terus kahayeun ampura euy da nuan tadi gitu tanya tadi naon eta oh tadi itu dan dari tadi kita saja sate acan tadi aya harupan ieu cai tina kening mah disimpen heula kudu gelis di cepengan neng punten cepengan nah ieu harupat mah ku Kang Indra di cepenganna punten nah Kang Indra wayahna urang Sunda mah loba simbol loba siwakah cenah cek batur urang Sunda mah boga sifat teu sarupakeun nah teu sarupakeun teh naon cenah ini apa sifat yang terburu-burunya sifat tergesa-gesa jadi lamun pek aya masalah antara Kang Indra sareng bojo Kang Indra tong borong sifat apa Pak RT Bapak RW di bejaan mamah oge ulahnya lamun aya masalah di keluarga maka rembugan duaannya antawis caroge sareng bojo nah gitu karena sakit tuh musyawarahnya umpama aya permasalahan teh ieu harupat dibakar dibeluk dibeuleuh nya nyana korek teh ada oh dibalik itunya jauh koreknya ayo gaduh korek ayo gaduh korek punten jang gaduh korek teh udah karoko GC takut oh asik katimus beberode mikeun topi pikeun kan bojo bojo banget pikeun ka bojo hidup lantaran anu sok manasan maka majikan biasana batu mangga semoga imah semoga pikir kali ulang acan tak itu manasan pamajikan dibakar neng harus bakar sok Kang Indra dan Kang Indra magus pengalaman hayang teregumun narek ditongengkeun harek dihamil itu angin mah kumaha teu langkung bae nya ya gitu karena orang kau dari dulu tah atau suruh atosnya sekali dia mereka mah konfirmasikan juga Kang Katimus so dia butuh orangnya burung kira burung bakar deui wayah jeung macet sing burung we nah terus iya terus burung eta nafsu nafsu anu teu ngagedur dina hati salaki sok dianjurkeun kana cari sadeung kanyaan anjurkeun kana cari lebeutkeun kana kening lah tos dah gitu pareum sok diantepkeun di jero bisi terjadi angkat dulu neng topi ngangkat tuh sarung hidup ngangkat karena kita jadi diasupkeun deui tinggal berarti ka jero atos baseun pareum tos di jero baseun neng kajekeun cina eta rupa mangga dipotongkeun duaan digotong potongkeun duaan bismillahirrahmanirrahim
rek motongkeun getas sarupateun rek bikin sifat getas sarupateun motongkeun hiji dua tilu nah uang ke belakang jangan ditolak lagi 1 dan 3 ya anggap jelema gitu kan ya kalaupun ada permasalahan obrolkan berdua tong baru sifat tetangga mama di bapak di bejaan ya aneh pula ya permasalahan hidup duaan hingga rembukan supaya bisa menunjukkan jalan keluar dari permasalahan. Iya tadi teh anu jelas maluman seneng anu patilas maluman nafsu hanya kadang aya jelema sok tapi digotong duaan digotong naik tadi luhurna terus we kan indra cepengan bujurna kedua panangan dah gitu sok neng mah tong di rumah depan bujur huluna we dan hulu kene tah gitu tok tah tangan dua tangannya siap dibukeun ya oke. Neng, lihat dulu ke sini ya. Harus ada kekompakan. Senyum. Di antara istri sareng suami harus ada kekompakan. Ya. Pilih terkompak kurang latihan heula. Oke, siap? Coba latihan lainnya. Hiji kaluhur, 2 ka handap, 3 ka tengah, 4 goyang. Tong ari kaluhur kana digoyangkeun. Tuh. Nah, uang ngabijaan neng Agis, upami tarik hidup ngajak ngageol ka kenca nya. Iring tidak boleh kakecan nah maksudnya gitu mewakilkan upami taruh hidup ngajak ngageolkan iring ya bayang tuturkeun nya upami patukang kongkang taruh kakecan istri ka katuhu lesot ngagecol nya ade siap siap hiji kaluhurkeun 2 kang agri 3 kang agri ka tengah goyang-goyang goyangna sing rada tarik can pas Kang Agri oh siap Agri siap hiji kaluhur 2 ka handap 3 ka tengah 4 goyang 5 membesar butuh kene aduh nah salah Kang Indra nah kamu berjalan lawanan sakalikeun we dijeret we nya tong Agri balikan deui siap batuna aya teu ada parbat oke lah tah kita nah hiji kaluhur 2 ka handap 3 ka tengah 4 Ayah minum, ayo tongkeun, ayah minum, kita cari, ayo tongkeun terus, ayah minum ulang rame itu ya, buru-buru, terus yang goyang tongkeun, can dilungkoi makannya ayo, gaca, 5 bobot gacot, gitu gelingnya dah, alhamdulillah, tinggal ikut aku, Indonesia. Alasan orang minta saya teh ini kisah ke pengantin tadi alhamdulillah nuhun keun bae aya tisu aya cing nuhun keun tisu aya tisu aya kang Indra acungkeun ka kampanya sok sanajan huluna bebeus sok sanajan huluna belah bujurna salamet kene ya artina salamet bujur anu geulis teh masih utuh bujurna teh nya lain aku teh bujurna utuh kene bujur tadi maksudna laras utuh kene bujurna laras Kang Indra beubeutkeun deui ngomongkeun beubeutkeun deui tah kitu beres namanya alhamdulillah geus Kang Indra rek huluna dibungkuskeun arek bujurna dibungkuskeun banget Kang Indra nya alhamdulillah ulun Kang Indra mah teh kita tuh ningali panitia mah nya oh hilaf Kang Indra hilaf mereka lah oh mereka saha oh dari mana oh emang itu di panitia baru panitia diambulkeun ari kitu mah nuhun Kang Indra amangan nuhun ke panitia alhamdulillah
ayah bakakak Kang Indra ayah bakakak nah ieu pak betul-betul bakakak teh cenah nya simbol teh sing saha dina dipedol beunang panggedena cenah naon milik rezeki nanti cenah bakal gede hari Kang Indra rek milih anu leutik nu gede pasti nu leutik dah loh nya geus lah beda deui tukang banyak mangga tamu ulama ulah kawagel langsung ke tempat hidangan mangga Neng Agis pada pilih anu alif mah tuh agel kurang buktos tuh antawis Neng Agis sareng Kang Indra saha nu panggeureun rasa bingung sih loba dieu kurang buktos kan we ku kakaknya sing saha anu pengen panggeureun abdi rasa cinta rasanya rasa deuleu panggeureunna nya oke aya tos dicoba banyak ya mangga kata uleman langsung bae lumebet ka tempat hidangan untuk sementawis sadacan rengse bacara adat urang lajengkeun nya mangga atau saja disuna enggalkeun dia tamu seueur ya enggalkeun tamu seueur ya mana we hayong tepang sareng Kang Indra sareng Neng Agis tah ieu bakakak dipedol sarana teh Kang Indra sok digotong duluan topi ingalan nah Kang Indra satu kakinya ka Neng Agis satu dah papayun-payun Kang Indra sareng Kang Agis Kang Indra Teh Agis mohon deui papayun-payun dua tangan Neng Kang Indra punten dua tangan carana ditarikannya siap ditarik hiji dua tarik nah itu nya alhamdulillah ya kajeun acungkeun heula bawa ka acungkeun heula cing anu panggedena nu mana panggedena mah nu murah Neng Agis pangageuna tapi Kang Indra Kang Indra nya oh Kang Indra mah alih cing anu Neng Agis disimpen heula cobi calik heula lu Kang Indra mah coba disimpen cara dia sok mangga calik deh sok kan linggih mangga linggih eta mah papayun-payun rezeki Kang Indra milik rezeki Kang Indra mangga dituang Kang Indra carana babarengan sareng bojo ayeuna mah tuang duaan bobo duaannya sok upami sagala rupa duaan mangga cepet duluan ya ini digotong kegel duaan bareng tahan loh itu tukang kamera itu tahan obat kowe mah cara gitu sok tahan obat kowe mah senang murah ayo gitu sok nyantai we cenah da jangan lah tukang mah sok mah pagitaheun kamera beres udah 2 1 ayo jadi kamera tak intinya Neng Agis hampura Kang Indra sok sanos di antara kalian berdua ada perbedaan dari nonton kan hijinya dua ada di hiji mudah-mudahan terus bisa dipikannya ya jadi ayah sawer panganten pun terus dari sana ya sawer panganten Neng sauna ayah sawer panganten saya dompet tapi nyanak dompet jadi nusanesna ayah itu masanya sarupi dinyala kemakulai tayo dompet pasti dikenawan pasti dikenawan pasti dikenawan kuplit sadaina ya dompet eta we sarupi we dompet ya 2 rupi dompet sarupi ieu dina sedotan naon aji cobi ada sedotan tong payun teh awas sok tenang Ajisna hiji, tanggal presna hiji. Iya. Nah, ayo presna apa ya? Kang Indra, topi punten dor presna, pilih dor presna bohong, dibuka heula ku Kang Indra. Sok. Kuneng Agis buka hiji. Pilih dor presna bohong. Pilihnya kurang tingalikeun heula ka barudak. Sok dor presna dibuka ya dompetnya dompetnya nomor seberapa nomor 90 ajukeun nomor 90 naon tah hadiahna kan balik dia tah sok hadiahkeun
pilih bohongnya. Nah, wayahna lamun pek aya hadiah di nomor 90 hadiah teh naon lebetna teh tingalikeun buktikeun nya ulah dugikeun ka ari hadiah di nomor ari hadiahna ka mana boa gitu. Nah hijikeun teras aya di naon hadiah teh tah eta naon dina sedotan acungkeun we bisi barudak meunang anu dina sedotan ulah dipikeun nya kadang eta teh hadiah duit di jerona teh nya. Terus dina lagi saya ke Manggula Kojek eta teh di nomor kadang ulah dipikeun ke Manggulana nya ituang cangkangna ditingali aya nomoran nya nomorna tiasa ditugeukeun ke ka panitia nya siap barudak siap nya lagi punten eta mah tingali hadiahna bari dipasieun ka saha bari dipasieun ka saha eta hadiahna kamuran kali tah saudara teh salah kali salah hadiah ulah palebur salehna salah hadiah tah gitunya tidak ada kebohongan hadiah nyata nya siap panitia anu bari awur ka panitia dinya sama kali kan dikasih tulisan Di tukang tahan di tukang kali ke tahan pilih kang Indra pada namihan saweran pihak ya kang Indra pada namihan mah udah cukup oke siap ya tahan kang Indra nyanak sarawu sing loba sarawu pasikeun kan habis kang Indra ngarewu deui tenang saru kang Indra naik habis niatan hidup rek masihan rezeki nya da utama nama masihan rezeki teh kapake miskin aya tim piatu nya teras pangitu ka majelis taklim ka masjid eta bade diaurkeun atau nabi bade dipasieun urang kali hati diaurkeun 1 2 3 aurkeun nyambung ka balarea warisan tina waris kabudayaan seni Sunda sawer asli pada tahun ini nyanak deui mangga sarau sewa oh si akhir jadi orang kasar Aduh, itu kebagian lah. Kekelan cara bertinggalan aduh hapunten anu kasuh aku margi saweran anak paran dosen mung sakitu panginten sawer panganten ulah kiranya ngapunten paralun malum anu kasuh ngapunten katada sing kuring atas nami Aisyah Wedding disanggar film Sukabumi oke misalnya ada musik ngapunten anu kasuh mohon pamit kasadayana tapi dari topik hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jagakeun rasanya musik Terima kasih untuk kesepuhan acara ini yang sudah terjadi. Kebahagiaan yang teramat luar biasa. Kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raya itu kamarana mengawalar teh. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk saudara-saudaraku. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan yang berbahagia ini di momentum yang sangat spesial
Di edisi Minggu 19 Maret 2023 kita semua bisa berkumpul bersua sekaligus bersatu padu, yaitu dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan akad pernikahan yang alhamdulillah tepat pada pukul 9.40 kedua pasangan kita yang tengah merasakan kebahagiaan sudah melangsungkan akad pernikahan, khususnya untuk Adinda Agis bersama Ananda Indra Lesmana. Ya, selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Semoga pernikahannya menjadi pernikahan pertama dan terakhir. Barakallahu laka wa baraka jama'a bainahuma fil khair. Dan mudah-mudahan menjadikan jadi suatu keluarga yang sakinah mawaddah serta warahmah. Juga berikut kami aturkan salam hormat terlebih dahulu khususnya untuk keluarga besar almarhum Bapak Nduk beserta Ibu Nelly selaku keluarga besar dari mempelai wanita. Berikut juga keluarga besar dari mempelai pria yang hadir dari kawasan Kramat Jaya Ciorai. Untuk keluarga besar Bapak beserta Ibu Besan kami aturkan salam hormat dari keluarga besar kami New Salyada Musik. Berikut kami ucapkan terima kasih atas mandat dan juga kepercayaannya, sehingga di kesempatan hari ini kami hadir untuk menghibur Anda semua, seluruh tamu-tamu undangan yang sudah nampak hadir memadati kediaman keluarga besar Saiful Hajah.